naga. Ieu saluas-luas kieu kabayang lamun ku aing dijual kasih haji ya. Buah naga. Aing bisa ngabangun apartemen ieu mah. Acir. Tah kitu. Pokona nama pibeungareun aing. Jakal euy aduh. Bona lain nu aing. Ieu mah andai kata nu aing gitu. Tapi teu naon. Jalma mah diakalan. Dibere pamikiran. Ieu kan loba yeuh. Buah naga. Culik ku aing. Bodoh ting terus sawe gana. Nu penting mah jadi piacisen. Aing kan keur lieur pisan ku duit. Pusing ayeuna mah. Erek usaha ieu gagal kabeh. Kita ngurus sapi. Sapina ku aing kala disetrum. Dulu tuh dah biuk. Hanya kitu teh. Ngaranna ge jalma loba kahayang. Aing teh maju-maju. Suruh teh hayuan. Yo terus kieu. Tunggu perubahan. Apapun aing sok mikir. Apa hirup aing teh kieu itu tah. Padahal mah diciptakeun teh aing teh boga sagala rupa. Kabayang kena bagja. Jabaya teh mitos parahang bahan. Pencepna mah lelempangan kieu teh. Dari udud. Rot kopi. Dengan jakal boroning jang udud. Ek ngagadekeun HP geus pangheulana ku aing digadekeun ke pagadean. Ibarat katanan mah aing teh digadekeun teh. Jangka imah hitung-hitung tas usaha ngagadekeun HP. Pan aya tah jangka pamajikan. Abe teu beberwekan. Pan aing tara bisa makan-makan. Marius kia tuh Ais rambut api. Impi duitan aing. Eta geus percaya ka aing euy. Aing loba teu bayar baheula, dina bayarna ge telat. Tapi teu naon. Aing boga ide. Brilian. Woi, rambut api. Siapa nih ngoyoyot? Naon sengklek? Terus siapa nih gitu? Ya rambut api. Aing aya bisnisan. Nah, bisa percaya aing mah. Begitu patut mah. Dah, tinggalkeun dia. Istiwa. Siapa nih gitu rambut api ka aing? Leukeut. Siasat aing moal gagal. Moal kitu wae aing. Ya, seteh. Rambut api. Naon sih sia nutur-nutur aing wae Aing piraek mere sarang ka maneh. Saran naon? Aing mere bisnisan. Kita percaya aing nu kitu patut. Ka aing mah boleh sia teh percaya, tapi tuh ka wadoyok sia kudu percaya sia teh Bagong. Wadoyok. Heeh. Kayak mana bisnis naon mana jeung wadoyok. Ya, rambut api. Pokona nama maneh lamun teu milu kana ieu bisnis, hanjakal sia teh. Kasih mah aing demi Allah na kita geus terpercaya aing mah. Tapi aing ngadenge wadoyok mah. Kela anak aing mikir heula, bisnis naon puguhna? Teu update teh aing geus sama rambut api. Ya, apal teh sia? Wadoyok teh ayeuna loba bisnisna. Tangkal kaduna rea. Coba melak lauk aing maneh. Aing ge apal usaha wadoyok mah bisnisna. Nang pikir-pikir naon hubunganna jeung maneh. Hubunganna jeung aing. Sia moal apal. Aing dipercaya ku wadoyok. Ih, bisi maneh teu percaya mangke samperkeun wadoyokna. Ieu makan aing teh apal. Maneh teh bandar sapi. Tah, wadoyok erek perluasan bisnis. Kurang dana.
tepira 1 juta. Tina 1 juta maneh bakal untung berlipat-lipat ganda sia teh rambut api. Tina 1 juta berlipat-lipatnya. Kayak asa kagoda aing bisnisna euy. Mulai cek aing teh masyarakat. Yo, jelaskeun kumaha aya teh? Heuh, bisnisnya kitu. Maneh mah ukur invest 1 juta bisa berlipat-lipat ganda. Wadoyok erek nyokot naik di mana engke erek dina lauk apa dina kado. Eta mah teu pira lamun ayeuna wadoyok geus aya investor tinu sejen maneh geus moal aya kesempatan daripada maneh ayeuna leungit kesempatan eta sok ayeuna ka aingkeun mumpung aing jadi kepercayaan wadoyok. 1 juta doang. Nya heueuh. Aing mah sesuai dengan instruksi wadoyok abret. Lamun cek wadoyok 1 juta, nya 1 juta. Aing mah tara ngabungakeun. Aku aing kitu mah, ku aing diberes 1 juta. Tapi aing kudu nyamperkeun wadoyok engke. Ya mangga. Sia ka ditu mah mangga. Aing mah moal kumaha. Jujur. Aing mah jalma jujur. Da jujur teh lamun ke KPP. Ayeuna mah aing neangan bibisniseun ris. Geus bener aing mah hirupna insyaallah. Teu bener teh baheula. Wajar we ngaranna ge manusia aing maneh. Ulah sengklek aya benerna. Ya, ulah nempo aing juga kieu na sia teh. Garang-garang jalma mah aya elingna. Erek moal ieu teh mun moal aing ka batur we ye. Cing, aya duit mah gampang. 1 juta. Tah kitu atuh teh, sia teh tong sok keket mengkene teuing. Tina 1 juta maneh bisa berlipat-lipat. Lipat-lipatnya sabaraha? Ya berlipat-lipat ngaranna ge usaha bisnis teu bisa ditangtukeun sia teh hasilna nu penting mah teu rugi we da itu mah geus jalan wadoyok mah erek moal ieu teh. Arek ya ku aing geus dihitung. Sok buru. Aing rusuh ya, wadoyok geus nungguan. Duit itu dicing. Ayo seklan. 1 juta eta. Tah geus seueuh. Ya aing kali itu sore heuh. Bisa teu percaya sok hadi tu ka wadoyok da aing mah. Oh bari ulin aing ka wadoyok, Ku silaturahmi. aing nyauteuing ku wadoyok dipake meuli bibit kado nyauteuing bibit lauk aing teu apal. Eta geus menang duit kabur we. Aing rusuh. Oh, kapan aing di ditu heuh? Heeh. Menang si duit. Mun aing ngejual ngaran wadoyok, kumaha carana nya ngadeukeutana? Aing kudu nyamperkeun wadoyok na mah euy. Hasil euy. Ngan ieu kumaha aing ke wadoyok? Lah, mangke we nu penting mah duit. Rambut api. Yap. Oh, seklek. Pelak rungsing penampilan mah bagus. Tapi iya aing larangna biak wae meureun. Ciga nama ibarat kata nama berat teuing gitu. Diganti ku aing lah nu orisinil deui. Mamang aing ngumpamban teu lila teuing deui. Aing ieu tadi nama. Ajak mamang aing teh ame dibantuan ya. Aing curumut. Aing yo. Lah sana tuh, Bang. Ugo aing beak bensin yo. Yo, Tah ieu mah hareup sok-sok keluarga ieu na dongkrak heula ieu. mana nu kudu dongkrak? Tah ieu tah. Nah. Mau pernah dipake Uga aing teh enggak didongkrak mah. sih. Oh, aing kudu matapang ki mah kuda. Kenalan mah? Terus ngaganti pelak aing kan orisinil deui oding lah nu ieu mah euy. Rada gebid. Halus kana nu eta Bang racing. Lah, pan ngeunah ge heueuh da jahat lah rading. Oh, heueuh sia. Peung santai pang meuli kana bensin aing geus dilatih dipake mobil lau bensinan. Kapom tuh. Padahal di ditu di jero. Wah, gan angger we aya we teh taheuna teh. Oh, aing lewat. Sia mending musuh keher, sia teh paling ajak ke mobil. Budak aing teh budak diajak kana mobil. Mana duitna tuh? Pake heula nu padek teteker ka warung keur gantian. Biasa. Tong lila ding. Hei. Pucuk cinta. Ulang pun tiba.
Kapan heueuh? Pucuk dicinta ulang putih ba. Aing meni geus capek ding leumpang ti tadi. Kabeneran aya maneh. Solehah. Soleh naon atuh soleh? Yang soleh pan aing aya tumpangan ding. Tumpangan naon? Tumpangan rek sahan bawa. Ding. Meni mota mana teu pir aing milu ka Wadoyok maneh ka Wadoyok lain. Moal aing ek balik. Oh ding. Atuh barang sia teh. Ai tadi maneh ka dieu naon? Leumpang ding capek. Yang geus atuh leumpang deui. Oh ding, masih meni mota ka aing ding. Nah kahayang Aing milu Oh ding, aing sok sial mawa maneh mah. ding ka aing mah. Aing meni capek, geus ngos-ngosan napas ding. Aing milu, aing pengen apa? Ulah. Ding, Yo, lamun ieu motor ditumpakan ku maneh aing bakal apes. ding. Mana ka aing meni kitu-kitu teuing Geus teh. leumpang. Milu, Leumpang cek aing teh. milu aing mah teh yang apal milu. Leumpang. Ding sia oding. Meni mota cara yang kerbutuna teh ka aing oding. Moal aing moal aya Kaprak teuing, ai basa maneh bae kuling ka awe maneh aing nganter sia teh make motor batur tapi kun ka kempes bagong. aing ieu gitu. Nitah gitu. Ih, Paneta mah kahayang didinya ieu nulungan aing. pan aing wate mah nya maneh leumpang ka ditu sia teh. Aing ayeuna milu sia teh. Leumpang wae leumpang jung. Sia oding. Amit kita sebeleun anjing cungur. Ayo nya. Milu aing teh apa buat. Turun. Gawat, gawat. Aing yang perlu ka Wadoyok. Buat. Wayahna aing mah ding wayahna. Wayahna pisan. Sekali ini wae aing mah. Tatapan Nuhun ding. mana di bawah? Eta aja coba. Pagi di Jawa Timur dengan kos-kosan sampai di jalan. Siap meuli bensin teu nih. Ada kekiraan siapa na jaliket? Nah jaliket jang naon? Gen mobil. Salah seribu kan aja kekiraan mobil ini jaliket. Tadi ngomong tuh jang naon. Pan aing yang ngomong tadi jeung mobil cek aing geus lila teh dipake bensinan. Ari sia. Geus indit ku sorangan. Ngan eta gantian heula. Engke lah. Nah, jeung engke. Kayak palinganan aing bejakeun duit tadi pamajikan aing. Tapi engke bener Kaya kaya. gantian sianya aing kudu ini teh bagal teh Oh, indit we sorangan sorangan. bejakeun jeung mobil melisa. Kom. Tuh, cuma kali bisa ribuan. Nya, cek aing teh. Barang jeung sia mah apes wae. Cek aing teh. Wah, Bang, ya, mamang mapang melikeun heula oli sakalian. Ieu geus lila pisan teh diganti olina. Meuli oli mesin Prima XP gitu, 1 liter. Tah, kita. Tah, ieu baut nu kieu, baut roda 8 siki. Atuh yok, ieu weulihan. Aya eta gaya leuwihan kulangan ieu meureun pan eta duit 400. Ujung heula. Pan aing teh masuk mongko. Lah, itu saya di gawe teh. Mamang ieu. wah. Beta aya perlu kumaha? Kieu wa. Panabi teh nagih kasih rambut api. Mana teh bogaeun hutang 1,5 juta wa. Ai kitu ngan mere 1 juta. Tangke lamun wa panggih atau bisa ya ka dieu pangomongankeun. Si rambut api teh saha? Engke ge aya ka dieu ye wa da yang panggih jeung wa. Heeh. Terus Nya urang rek minta bantuan ka wa pangomongankeun. Kana hutang teh tong hese gitu. Nya utangna sabaraha deui berarti kan teh? 500 deui wa, coba urang teh keur butuh pisan wa. Nini gering di rumah sakit. Di rumah sakit. Nya, ayo aja duitna kan 1 juta. Duit kurang kene 500. Daek teu daek wa, abi teh kudu neangan heula. Bingung abi teh wa. Ka mana lompat, ka mana neangan geuning. Wah ini nina lagi di rumah sakit. Nya, rek nebus obat. Abi geus lieur neanganna. Ya, aya di uing heula 500 mah rek dipake mah. Kan heueuh meureun engke lamun geus aya, ka urang balikeun deui.
Udah duit modal. Apaan ke? Abi nungguan ti si rambut api wa. Oh, geus. Mata ku wa. Si rambut api na omongan. Oh, di sini bayar. 500 itu. Nya 500 deui wa. Pakai ieu heula ieu. Mudah-mudahan gua ieu cager atuh ninina. Bae ieu wa. Sok pake heula ngan kemeureun urang mah teu nyaho naon, teu nyaho di si rambut api teh nyaho di naon, ke lamun geus boga wayahna gantian deui. Nya ku wa, lamun pas aya ka dieu teh bisi pas panggih ku si rambut apina langsung carekan ku wa. Pernah gitu geus lila eta ngijem na. Geus lila wa, geus taunan. Manehna teh anu teh ngabandar sapi. Nah, si kehed atuh melek pek bisa ngabandar sapi duit 500 teh bayar-bayar. Apanya sok ku wa bayangkeun aya na manehna ngabandar sapi utang 1,5 juta sapi sabaraha hargana 15 juta. Abi mah meuni sedih mata ku wa sok pangcarekankeun mun mimiti datang teh jekok wa ku wa. Pan ari jalma mah kitu. Sok hararese kadang-kadang ari kana bayar hutang. Nya wa. Heuh gatuh, ayeuna ka mana? Abi langsung ka ditu wa. Heuh gatuh. Da ieu nuhun pisan. Heeh. Wa wayahna pokona pangawarakeun si rambut api wa. Abi mah geus taak wa. Nya ieu nuhunnya wa. Ku abi dianggo heula. Heeh sok. Wah ayo. Heeh siap. Kehet aing geus sakituna da karunya ari inung kolotna gering. Si aing ninggang di aing, keluarga aing gering. Mudah-mudahan geus cager nih kolotna. Ada si mana tuh? Terang bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang mah, Alhamdulillah. Di paling mana ya teh? abdi di kaler. Oh, mun. Bade biasa, nu investasi teh. Investasi naonnya? Abdi teh si rambut api teh wa. Oh si rambut api teh kehet anu hutang ka si Jiwong teh bayar sia tarik kana hutang teh sangeunana pisan inung kolotna teh gering tadi teh melaan ku aing diinjemkeun duit aing Bangsana kumaha wa? bangsana beut sia aing paling gemas kanu hese bayar hutang teh kunyuk teh sia teh bayar atuh sia teh ngomong we cenah ngabadar sapi atuh tang sakitu wae meuni hararese pisan nu kaklekek pisan aing ge bieu karunya aing ninina gering ku aing duit modal ge ku aing diberengin dia teh kasih Jiwong 500 sok adiekeun bayar ka aing tinggal gantian Keke wa, ieu teh kumaha ieu teh? Aduh, lain keke sia teh pancek si Jiwong cenah didinyang nyem duit ka si Jiwong 1,5 juta geus lila pisan jang disakedeung kakara bayar 1,5 juta deui. Tadi cek si Jiwong tas nagih ge ka didinya cenah lu kaklekek 500.000 ge ararese. Keke. Wah, ieu mah jigana salah paham wa. Maksudna salah paham kumaha? Kieu wa. Abdi teh ka dieu teh eta ngamihan wa. Menjadi jana-jana hutang wa. Heuh kumaha tuh? Si Jiwong teh nyamperkeun. Heeh. Karena ek nawaran bisnis. Wa teh keur butuh modal. Modal naon aing? Investasi. Nah, gitu-gitu ku abdi teh pasian 1 juta wa itu si Jiwong teh. Maksudna kumaha 1 juta kumaha? Keur investasi cenah ke. Manehna tuh percayaan wa. Keneangan modal, tapi abdi teh dibere we 1 juta. Ada abdi ka dieu teh ek naroskeun, ek nempuh usahana gitu wa. Maksudna kumaha aing can ngarti? Si Jiwong nyamperkeun wa. Tujul nyamperkeun. Nawaran investasi yeuh cenah 1 juta berlipat-lipat batina. Si Wa doyok keur buka usaha, keur memperluas bisnis. Nah, abdi teh tertarik aing ka si Jiwong mah geus teu percaya wa. Ya, aing wa. Ya, abdi percaya we. Masih investasi 1 juta. Jadi didinya teh buka hutang ka si Jiwong. Hutang di mana we? Aya manehna teh baheula oge wae hese mayar. Datang ke sorangan nawaran investasi ngomongna usaha nu wadayok. Oh. Ada abdi ka dieu. Goblok si Jiwong ka aing berarti nipu. Uang teangan si Jiwong. Ayo wa. Goblok berarti nipu ka aing. Aing Aing ninina heuh gering. geuning di mana wa? Piap. Goblok deh. Aing beri tonyok deui suku. Duh, aing
menang nama duit teh. Dan ieu masalah jadi gede. Aing kausap setan ieu mah euy. Bener aing ieu mah kausap setan. Da ongko da aing teu niat nginjem ka Wadoyok teh. Aing mah niat teh si rambut api cenah diamuk. Aing mah kan Wadoyokna kana nawaran duit. Aing ku duit mah eleh. Makanya aing bang hakang ge teu miasa. Coba duit mah beak dipake bayar Bang Emok gawe nungguan di lawang panto aing meni. Kehet sia nipu aing babas sia. Wah, Naon maksud sia kunyuk? Naon sia nyebutkan ieu cenah sia boga hutang? Oh, abi kapepet, Wak. ya naon maksudna ka aing? Abi Nyebutkan ini kapepet, sia Wak. kering. Kapepet. Heuh mentang kitu sia teh hirup teh sia yang tonjokan batur sia. Da abi teu niat nu ka uang mah, anu nawaran dieuna. Aing mah karunya simpati ini sia nyebut gering. Tabuktina aing ku aing geus ditonjok sia. Aing menang sia. Kehet sia. Moal sakali-kali Naon sia maksudna ngadukeun ieu? Sia nginjem duit ka dia 1 juta ngaku-ngaku titah ku aing. Kan abi teh kapepet, Wak. Ya sok kadiekeun gantian duit aing. Kapan geus dipake bayar Bang Emok, Wak. Abi kapepet Bang Emok geus nyamperkeun we di hareupeun lawang panto pamajikan melek pek wae abi eueuh jalan. Tadi teh kawan teh cenah ngomongan ieu ambe langsung kabur carekan ku Wak. Aya Wak kana nawaran duit abi kagoda. Yeuh sia kunyuk hirup teh lamun hayang salamet sia ulah nipu ka batur babal. Ngadukeun sia nginjem ka dieu ka aing ngajual nyebut ngaran aing. Sia bisa kena pasal sia. Mun Wak, abi kapepet bener Wak. Heuh mana duit aing atuh? Ang kabeh Wak kana Bang Emok. Da geus ditungguan Wak. Sia jiwong lakuan. Moal Wak, moal sakali-kali deui. Moal. Heuh duit aing lain moal-moal. Ke meureun isukan Wak abi ngajual sampel. Sok na kantong naon na kantong. Sok. Eueuh Wak. Sok kabeh, keluarin kabeh. Sok adikan. Sok buka sweater. Hah? Buka. Aduh. Wak atuh. Sok, pokona dengekeun. Ieu ku aing di bawah heula. Dia lamun geus aya duit 500.000 datang ka aing, bari mikeun duit bayar ka aing. Tah, ayeuna sok. Mang. Sok, urang geus. Saya kumaha sia jeung aing? Keisukan bayarna. Bisnis, investasi sia. Aduh, wah. Kehet karasa. Ieu tehnya akibat perbuatan urang. Matak laku lampah kudu hade sia teh ulah sok nipu ka batur ulah jail ka batur sia ku aing uyuhan tadi. Cak brode ge ku aing sia. Nyawanya. Sok uruskeun mang kumaha jangjina pokona. Nya. Wah. Sabaraha hutang mang ka mang? 1 juta. Ya, ayeuna balik usaha tahun aya sampe naon jual. Ka aing 500 ka dia 1 juta. Nya. Hade. Nya. Pais tapi yang geus kunyu. Nyawa. Cabrod gua. Wah. Siap ke pokona mah lamun eueuh deui wang tang deui. Ayo. Sia rambut api. Cenah aya Wadoyok. Duh. Aing. Moal aing moal nipu-nipu deui ka batur. Kapok. Sing bener aing hirup aing.